lagi haram paratos ngaharamkeun sa Allah subhanahu wa ta'ala biqouli tidak dawuh Allah ta'ala fa in khiftum an la ta'dilu fawahidah abi tepati hafal tuh eta teh di luhur tamar beton naon eta teh doma anda ta'dilu fawahidatan atau lebih fawahidatun tadi fawahidat wa in khiftum an la ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum fa in khiftum munteama sieun anjeun Allah ta'dilu yang supaya kita bisa laku adil anjeun fawahidatan maka nikah teh ka hiji wae istri hiji mun teh amah teu bisa berlaku adil auma atanaku perkara selaku malakat anu kami kandang aimanukum perjanjian anak anjeun kami surah An-Nisa ayat 3 war rasul sareng ari rasul alaihi salatu wassalam eta wasso paratos wasiat rasul bihinna kalayan nisa al khaira kana kasayang faqala teras dawuh sawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahli khairukum ari paksesena aranjeun kabeh khairukum ari paksesena aranjeun kabeh khairukum ari paksesena aranjeun kabeh eta khairukum paksesena aranjeun kabeh li ahlihi pikeun keluarga wa ana sareng ari simpuring itu teh baginda Nabi wa ana sareng ari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta khairukum paksesena aranjeun kabeh li ahli pikeun keluarga simpuring hadis diriwayatkan ku Imam At-Tirmidzi sareng Ibnu Majah hadis masyhur ieu isnadna bil hasan saya Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bil qadri adawati dzatika fi kulli waqtin wa hin hadratal karamin wa muhtaramin jamaah ta'lim wa jum'ah fil ramadan puja saudara puji milik Allah subhanahu wa ta'ala salawat saudara salamna mugi kahaturkeun kawulkeun ka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga ugi ka para sahabatna kadang kesakul-sakul jalmi anu turut tumut kamantenna mugi-mugi urang sadayana kalaberkeun jalmi anu saleh sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim saparantosna urang eta teh dipiwarang ngawurukan ilmu tururi kanggarwa urang sadayana ugi urang eta teh ngawurukanan perkarana kewajiban selaku jantan muslim gitu kan cara kita kedah ngawurukan sholat garwakna wudukna sareng sekalian jadi tina hiji waktos mah cara eta teh cumalios ka istrina teh mah cing geura wuduk dipayungeun papa gitu kan papa hoyong ningali wuduk mama eta teh bener atau tidak acan kumamahna dibandingkeun hari itu bapak meni gagayaan bisa gitu kan jadi sarta acan bapakna eta teh kitu ka mamahna bapakna eta teh minimalnya dipayungeun abi wa istilahna eta teh cing wuduna kabeh hoyong ditinggalikeun wuduna tos bener apa tidak acan oge tina nalika salat oge sami boh tina babacaanana terjadi masalah gitu kan bilih tina lafal tawajjuh eta teh acan hafal kan jasa wae kabirallahu lillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh eta kan ausan tawajjuh eta
Bilih garwa urang eta teh acan hafal tawajudna. Atanapi doa kunut misalkeunana bilih teh acan hafal atanapi tahiyat misalkeunana. Kewajiban caroge naroskeun eta teh dimulai Al-Fatihah teh bengek. Oge tiasa nerangkeun mana sunnah ab'adna salat, mana sunnah hayatna salat. Eta teh dipastikeun eta teh. Mana calik iftirash itu kan. Sareng calik anu sanesna beda sajdah ini misalkeun. Mana calik istirahah kan aya. Tah di paling kedasing tartib bapakna eta. Tidak nalika tiasa berarti mastikeun oh bener garwa abdi teh parantos tiasa. Tidak acan tiasa kedah kuantun ngawurukanan. Tidak nalika tiasa ngawurukanan kantun titipkeun kalwi dawuh ka ditu panggurukeun bojo abdi wuduna salatna. Bener atau kita acan gitu. Da kunaon marigina da garwa urang eta teh tanggal walana di akhirat teh eta. Engke begitu dihisab di akhirat teh. Ning salatna Allah daftar naros ana nalika di dunya misalkeun. Ade ka ana parantos di sawarga misalkeun. Maka langsung didudut di kana neraka eta. Da kumaji ninggalkeun kewajiban anu pokok. Kewajiban anu pokok nyaeta ayyul zimaha bita'alil Islam wa adabi. Saparantosna misalnya kerana urang teh diwurukanan misalnya sekarang terutama sholat pastikeun syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Eta pastikeun eta teh. Sing rukun Islam eta teh sing bener aparantos. Saparantosna kitu